aranjeun arapal teu panaib bade ngalih. Apa atuh ini lebarnya padahal tanah itu dikacida bagusnya. Nya puguh padahal arurang teh posnya pisan ka tanah itu. Tapi tanah itu malah ninggalkeun arurang. Udah aku mah ya tuh pasti dituna. Nya mungkin laras. Jong aya nama. Nah, nya kitu da teu kudu sieun mun aya musuh aya nama geus aya senapati. Har senapati naon? Itu naib anyar kan rupana siga senapati. Dasar. Tuh, kali pakung geus asup ka imah eta. Hayu urang tempo. Ayo. Tapi bapak di mana kawi teh? Di Kahaji Panti Banjar. Oh, mohon. Upami asalna kawi di mana? Oh, asal usulna Semohon. di situ Batu. Mangga ieu nuju Sayadi ari kolot macan asam. Ieu saha ngaranna? Ici Bu. Gawat Ici si bapak geus sasadu. Hayu atuh urang kapengkeun. Mangga terus lah Kahaji. Tapi Pak, Mangga. Tah, kieu Kang Haji mimiti nama. punten. Mangga Pak Ku. Kubu. Sok cari. Gini kara tembok. Mun membet biasa dongkap kumaha nu dilongok teh. Alhamdulillah Pak. Syukur atuh aya baru tahun mah. Mangga Pak Naib lajeng. Oh, di dalam anggrahiang Apu Putra dalam rangka kumaha Pak Haji keluarga teh damang. Alhamdulillah damang Pak. Ku Alhamdulillah damang Pak. Atuh, kurang ke paling kitu mah hari Bapak enggak ada putra sabaraha hiji. opat Pak Haji. Mangga tuh dareut. Tapi Pak, Pak. Mangga. Dina batu mah gampang tuh tingali. Kan wae antukeun. Jang geus atuh ayo ayo. Sahanya awak teh mikir kieu euy. Dok, kunaon ningalikeun wae, Dok? Ayo pergi. Dia kalahnya mungkin langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Di mana, A? Biasa Pak bade sholat ka masjid. Aduh, punten, abis itu pada tumaros. Ieu teh bieu sahur sesaji sareng tadarus kumaha Pak? Untuk lompat mah tadi atas sarang kuici sarang neng Eba. Oh, atusnya. Oh, ya tuh Pak. Abis itu paling heula. Siap, Ya, turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa pada masakan sasaji. Tapi kita bakal sasaji naon nih. Jadi misalnya para balik ke Bogota. Biasa. Eta sugana si Eva. Sapi si ganda. Mana euy mun lila? Sabar atuh Kang, kamari kan tos gantian yang si Ici. Antosan we sakadak. Lain kitu cangkal euy, jabal bareng itu. Tuh, tinggal di antosan tadi itu tos lengkap. Nah, aja deh sesir ya. Tinggalkeun we sina duaan yang tanggalna mah jajan ka ditu. Punten Neng, akang teh picariosen. Cariasan naon kan? Akang teh bade indit, bade damel deui ka kota. Oh, mohon atuh mangga. Upami akang nyeratat Neng, bios ditampi moal. Luka atuh nya. Kayak upami nyeratan surat dibalesnya. Insyaallah Kang.
Ici, ayo orang kabaru ya teh mah bisi di tanganku ama. Nah, ini buru-buru teh ngatunya. Kan lagi bari ngobrol sama mah. Henteu Kang, abdi di payun ya. Mangga neng upami akan nyana turun dampingnya. Buka adanya. Begitu we. Menuju naon Pak? Menuju macet ya. Ieu Pak abdi bade nyarios. Nyarios naon? Abdi bade ngalamar Eba da tos misi minyak ah. Dari bapak mah sok wae jang ngaitos nyala ama. Mung eta kumaha ramana kan kedasaran nu beunghar deui. Urang cobian we heula. Oh gitu. Mangga tuh Pak nuhun. Teh pergi naonnya Kang Haji nangkep ka dieu. Iya Pak, abi juga orang Pakubu, kanggo naros, anu bermaksud bade ngalamar nanya Pak, kanggo pun harus juga. Oh gitu. Nya kalarasan cenah mah teh asa ngadu calonna. Tapi bela sebenarnya teh aya katurunan Anggrah Hiangnya. Pamita aya katurunan Anggrah Hiang mah punten tiasa sareng si Neneng. Oh, mana tuh Pak, kalau begitu mah sebenarnya biasa, atau sami-sami resep. Nya kitu Kang Haji kedah aya katurunan Anggrah Hiang, pamilih hoyong sareng si Neneng mah. Oh, mana tuh Pak, iku abi pada diwartoskeun, abi pada santenan pamit, mangga. Mohon mangga. Sok. Mangga, Pak. Ya, mangga. Wah, asa karek kali jamak kitu nya. Sombong asa pang aingna kitu. Ajang emang gitu meureun sifatna, pagi geugeuh. Kang, pentingnya kamari amanya ada di situ. Kerja sami mohon kini itu ama. Mohon tesawios neng da kumaha deui atuh akang mah sanes menak begitu. Tos we urang biasa tos ieu ku depangan lenge abi mah bunga. Waalaikumsalam. Salam ya. Mangga kali. Bade naon? Bade naros Pak, ayo pami nang eta. Tas gaduh pamekeun. Tah, canjang naon gitu. Abi sebenarnya gaduh usahaan ka nang eta. Upami abi bade ngalamar biasa. Oh, mangga wae bade iraha gitu. Paling abi nya salah sakudraha kinten tilu tinten. Oh, naon eta? Den, Neneng. Punya mangga tuh di atas ja. Mohon atuh Pak, cak itu saudara kasuntingan abi ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bente, Aduh, mangga kontra itu sudah lengkap ini. Mangga kalau lebat atuh. mohon Pak. Pak, Ya. Mangga tuh udah heula. pokoknya ditambi Pak. Ya mangga, sok. Punten Pak, abi sareng kurai teh. Dengan Bapak, mati aya maksud. Den, Cik, naon eta? Punten Pak, ieu piring ku neneng ka Tajong. Oh, mohon mangga aya maksud naonnya? Pikir Pak, badai ngalamar neng Eba, kanggo pun alo. Juru tulis, pandangan teh apa? Den, tadi lah sekedap. Mohon Pak, ada naon? Iya, aya pun rai juru tulis, sauna bade ngalamar nang Eba. Oh, gitunya. Punten, pamiramana jeung kulis teh teh sadoka kunaonnya? Mohon Pak, biasa sibuk kepada mangan, ke menuju usum panen. Oh, nuhun. Terus bareng sieun nya. Sanes Pak, emang eta pada melenasat poe. Ah, sanes sepuna teh sami-sami damel kantoran. Sanes Pak, sadayana ge, pada matakan we, jangan ngelis, mencari pada mana-mana. Kala-kala, ai eta era wiraat maja teh ada yang wiraat maja kan. Sanes lah Pak, kita teh lalan di alisna, erna teh rukanda. Sakit tuh Pak, pemasukan ka Bima, abdi sadaya bade maruli heula. Oh, mohon atuh mangga. Kumaha? Upami kaputusanana dikintun serat teh nya, insyaallah minggu payun. Mangga
Ganti pa tuh. Nuhun ya abdi permios. Mohon, mangga. Nuhun. Dok, gimana keadaan anak saya, Dok? Kondisi putri Bapak saat ini masih kritis, Pak, dan kebetulan putri Bapak Gimana, membutuhkan transfusi darah. Untuk golongan darah AB itu sendiri di rumah sakit saya tidak tersedia, jadi Bapak harus mencari orang yang bisa mendonorkan darah kepada putri Bapak. Kami tunggu 1 kali 24 jamnya ya Bapak untuk darahnya. Baik, Dok. Terima kasih. Jawab dulu aja Bapak. Ya. Kami persis. Mau diantar? Gak perlu Pak. Terima kasih. Juga nanti ngaruh bodoh sadayana kabupaten teh sangat tenang pada ayah picaroseun. Ayo dulu gitu, Pak. Dan setelah sana kemari neng yang mati periode donor getih boleh nyampein bantu sadana sadaya lagi kanggo donor darah sareng ngadoakeun neng Eba. Punten Pak, sata acana sanes abdi teh hoyong, apan Bapak terang panginten getih sadayana di dieu mah benten sareng getih menakna neng Ebah, pilih aya kunanaon. Mohon Pak, getih rahayat biasa sepertos arurang mah sieun ngotoran getih menak naneng Ebah. Apunten pisan kasadayana kapungkur abdi tos adibung sombong pugular menak abdi mung aya nama nyunkeun ridho sareng ikhlasna we kanggo neng Eba da getih urang sadaya mah salaresna sami wae hapunten pisan kasadayana. Mohon atuh Pak, ari kitu mah arurang tiasa dicandak getihna kanggo neng Eba. Lares hayu weh orang itiakan heula weh. Alhamdulillah hatur nuhun pisan kasadayana hatur nuhun. Naon atuh neng? Nah tiasa odor kieu. Sing gampang atuh neng. Bapak, saya punya kabar baik. Untungnya sudah ada orang yang mau mendonorkan darahnya untuk Neng Eba. Alhamdulillah. Punten mana we teh saha, Dok? Tadi yang mendonorkannya Kang Suganda, Pak. Kang Suganda. Iya, Pak. Kang Suganda yang sudah sukarela mendonorkan darahnya untuk Neng Eba. Kang, kumaha atuh ieu teh kapayuna? Kumaha naon maksudna neng? Kana alon teh sok among, asal we sok among ka dieu. Manya Neng, saacan dilamar wae. Mana we teh naon? Kayu wae Kang mah ngan kadanya Rasulullah ke para sepuh. Aya jangganda. Aslami jang. Mohon aya tos setengah jaman Pak. Generasi naon sareng neng. Iya Pak, sareng neng teh iraha bade di dalam teh. Kan sauna Islami serangan wae mun saur abdi mah kadanya Rasulullah ka Bapak. Oh, nyamang wae Bapak mah kira itu para sepuh balik ka dieu. Oh, ditampi ya Pak. Mohon ya, sok atuh pituh para sepuh ka dieu. Alhamdulillah mohon insyaallah Pak tilu dinten deui da abdi bade beberes di kota. Mohon ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jangan aya pergi naon. Mohon punten Pak. Pun Rama sareng abdi teu acan tiasa dongkap kumargi nuju sibuk ngaresmikeun balai desa saurna abdi nuju di kota aya padamalan nu can beres soalna. Oh, gitu. Nyarios atuh, mohon. Mungkin we Pak abdi bade permios itu yogi. Mohon maha. Assalamualaikum Pak. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna waktosna dinikahkeunna Suganda sareng Neng Eba. Diniatan heula ku panaon kanggo kajangganana. Sok mangga Pak diaturanna. Saya
saya nikahkan Suganda bin Uwu dengan Neng Eba binti Naib dengan cincin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Neng Ebah binti Naib Suherman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kumaha para hadirin? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sok atuh Neng Ebah mangga disaliman heula eta janggadana. Tong isin tos halal ayeuna. Sok mangga janggana dicium heula atuh keningna. Iya. Bertemu di satu Bang udah Bang Nizu. Iya. kita pun pernah terjebak dalam indahnya kebersamaan.